dina ieu carita henteu leupas gitunya dina sareng kajadian ngeunaan peristiwa dina kaping 10 September 1843 nyaeta aya saurang aya 10 urang ulama anu ngusulkeun ka komando tertinggi pemerintah militer Jepang sangkan aya hiji korp nyaeta sukarelawan muslim. Entah tahun hareupna dina Desember 1844 eta usulan disatujuan nyaeta ti harita ngadeg pasukan Hizbullah anu anggotana ti kalangan pamuda santri di desa-desa. Ngeunaan reng-rengan saha anu ngadegna Hizbullah eta teh insyaallah kapayuna painten nya kasabit lagi ngajun dina ieu ngawatesanan saukur nyutat sabagian leutik